di dia tertera ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu hiji ayat lamun cak Kangjeng Nabi likulli ayatin zahrun wa batnun wa likulli harfin zahrun wa batnun wa likulli harfin hadun wa likulli hadin matlaun. Tiap ayat aya zahir jeung aya batinna. Secara zahirna ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul teu kasasaha abdi teh ibadah Gusti, ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung, ka Gusti wungkul isti'anah bimana istiqdar nyuhunkeun pangawasa. Sakitu urang teh ngamaknaanana. Tapi lamun diteropong ku makna-makna batin, diteropong ku makna-makna jero, aya makna anu terselimut di jerona. Iyyaka na'budu berarti ka Gusti wungkul abdi ibadah. Ari ibadah teh berarti ieu bersyariat. Nu mantak iyyaka na'budu eta adalah pengertianna bersyariat. Lamun bersyariat kudu aya ilmuna. Ilmuna adalah ilmu fikih, jurusanana jurusan syariat. Ieu sasaranana adalah jasad. Itulah syariat. Pagaweanana adalah ibadah, gelar anu ngalaksanakeunana abid. Itulah bersyariat. Tah lamun bersyariat eta hese lantaran kitabna ge luar biasa lobana. Keur mimiti asup ka pasantren mah hanya sapinah, naik riyad, naik takrib. Begitu rada lila di pondok pesantrenna naik ka Fathul Muin, naik deui ka Fathul Wahab, naik deui ka syarah-syarahna, naik deui ka syarah-syarah kitab. Oh, ternyata puluhan jilid bahkan ratusan jilid anu nyaritakeun syariat. Diatur ku ilmu fikih 4 perkara: hiji ubudiyah, kadua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Memantak mun teu mondok neraka. Ndek kumaha boro-boro ka tarekat, boro-boro ka hakikat, atuh syariat ge hese. Nu mendak ge kula ikat ka kota sedih jasa neuleuh salat di Al-Ittihad atawa di Al-Azhar kopeahna ka hareup atawa kadang-kadang bukna ka dieu. Barang di deuleu jaca kula polisi tah mah Allahu Akbar. Polisi teu ngaji tapi tah ieu lah ieu bersyariat bae sakitu hesena. Tapi kula ieu bungah jasa lantaran polisi teh bisa nangkep nabi. Poe minggu kukula dicaritakeun di pangajian lamun kamari ieu urang ngadenge loba nabi-nabi aya ti Lampung, aya ti Bandung, aya ti Kalideres, di Juru Imah Horenganan aya nabi di dinya. Setelah eta ayalah intel nu datang. Begitu intel nu datang